Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rerencangan sehat kumaha damang sadayana, mudah-mudahan orang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat, amin. Dinten ayeuna ticeu ngalanjutkeun tema ti minggon kamarin. Minggo kamari urang atos diajar naon sih paguneman teh. Tah, ayeuna teacher bakal masihan contoh-contoh paguneman. Mangga ku hidep dicatat di buku catatan. Siapnya? Mangga. Paguneman bisa mangrupa lisan jeung tulisan. Contoh paguneman lisan bisa ngobrol atawa nyarita langsung, ngobrol jarak jauh, atawa ngaliwatan telepon. Anu kadua, aya contoh tulisan. Contohna tina WhatsApp, Line, email, SMS, jeung sajabana. Contoh paguneman sapantaran. Panci. Dik, dagoan sakureungnya rek neudeun heula kantong. Nya sok we di dagoan di dieu. Panci. Nya dik, aya PR naon minggu kamari? Dik. Aya PR bahasa Sunda. Panci. Naon PR bahasa Sunda teh? Kudu ngarang sajak, temana bebas, minggu hareup dikumpulkeun. Lamun sajakna alus, bakal dimuat dina majalah. Kitu cek Bu Lilis mah. Tah eta mangrupa contoh paguneman sapantaran. Contoh paguneman di telepon. Imas. Halo, assalamualaikum. Dupihani aya kitu. Halo, waalaikumsalam. Duh, kaleresan nuju keluar, nembe pisan. Dupinya sareng saha? Sareng Imas. Nuhun atuh, ini telepon deui. Hatur nuhun. Mangga sawangsulna. Tah eta di luhur mangrupa contoh paguneman dina telepon.